Dayekeun Urmi, eueuh ti dituna jelema anu osok tebar pesona eta setia. Nu aya oge jelema anu osok tebar pesona di sosial media, deuk awewe, deuk lalaki, deuk boga pasangan, deuk henteu, berarti eta hayang digoda. What? Bener ge? Tong protes, baladagu. Ari boga biwir teh ulah sangeunahna ngomong ka batur. Boga jeung nyebutkeun urang geus kolot. Atunya heueuh, di mana-mana ge tambah umur mah tambah kolot. Jik teangan ka kutub utara, aya jelema anu tambah umur tambah ngora. Moal aya. Lagian ieu urang teh cangdangdan ciga kolot sote, da pagaweanna ge gegero. Pagaweanna di sumur, di dapur, eueuh kegiatan lain ka salon. Yes. Yeuh, lamun urang geus dangdan, salaki batur ge bakal kapincut ku urang. Budak SMA ge bakal nyebut teteh, moal nyebut nini. What? Bener. Baladagu. Dengekeun ontohon. What? Ceuk saha randa barang bekas. Yeuh, barang bekas ge bisa didaur ulang ari di tangan yang tepat mah. Begitu juga randa. Randa mah bakal jadi ratu di tangan laki-laki yang tepat. Yes. Tapi randa bakal jadi babu di tangan laki-laki yang bangsat. Paham? Baladageun. Nah hanya pamajikan teh beda. Secara keur parawan, geulis, langsing, seungit. Nah, ari geus kawin cigak kitu. What? Yeuh, nu disalahkeun mah lain awewena, tapi salakina. Nah teu era eta geus kawin jadi ramijud. Minimal lamun teu bisa keur ngarawat diri pamajikanna, montong ngaruksak mentalna. Bener teu? Baladageun. Lamun mung dihina batur, ulah sok ngahina batur. Lamun mung digogoreng ku batur, ulah sok ngagogoreng batur. Ieu mah ngagogoreng resep, ngahina resep, giliran digorengkeun balik teu narima. Akan batur ge sarua mumul, sia teh dikitu-kitu ku maneh. Maneh oge sarua mumul dikitu-kitu ku batur. Lain baladageun. Hirup mah ulah daek disetir batur. Komo mun diatur-atur. Bedah ge teu dibere ku batur. Emang duit anu ngatur, tapi hirup kudu boga prinsip lur. Bener. Baladageun. Yo, kan bae gawena kotor ge. Nu penting hasilna bersih. Daripada gawena bersih tapi hasilna kotor, bener teu? Baladageun. Dengekeun Besti, aing dek merenya. Kunaon eta jelema osok ngagorengkeun urang, osok ngomongkeun urang di tukangan urang. Atuh dah heueuh, cicingna oge di tukangan urang, lain di hareupeun urang. Da mampuna oge cicingna di tukangan urang, lain di hareupeun urang. Menyala ieu nu di depan, anu di tukang kapoekan. Bener teu? Baladageun. Lamun sirik saingan, ulah mampuna ngomongkeun di tukang. Da Gusti Allah teh nyiptakeun suku teh di anu, lain di tukang. Bener teu? Baladageun. Yo, zaman ayeuna mah hararese, kedeuk digawe hese, kedeuk sakola belum cukup umur, giliran urang ngalamar kerja kudu ngora keneh. Yo, di urang mah sagala hese teu cara dibatur. Dibatur mah lulusan SMA gajihna nu 60 juta, nu 40 juta, anu 30 juta. Coba di urang ieu gajihna sabulan ngan saukur 4 juta, bari ge ijazah kudu SMA, S1, S2, S3, S3, S alpuket, S teler lieur pokona ieu. Ayeuna urang menang gawe ngan saukur tutup lobang gali lobang, tungtungna loba hutang. Lain senang mah kalakah ripuk Besti. Bener teu? Baladageun. Ceu neangan gawe zaman ayeuna mah hese, tong boroning urang anu lulusan SD, anu sakolana luhur ge hese. Naon wae tamatan maneh sakola, eudeuh sakola luhur, eudeuh S2, S3, S4, tetep ujianna mah ekonomi. Bener teu? Baladageun. Beli kentang kaci parai, boga hutang geula balayar. Beli sapi ka Majalaya, montong api-api can aya, montong api-api can aya. Beli lontong kageria, hirup ulah loba gaya. Cabe rawit lada pisan, mun boga duit bayar sametan, mun boga duit bayar sametan.
Ye, lain heuras hulu. Da urang mah boga prinsip sorangan. Lain sombong. Da urang mah ye geus nyaho kaayaan urang diri sorangan. Tapi urang kudu bisa ngendalikeun hidup. Lamun urang teu bisa ngendalikeun hidup, pasti bakal dikendalikeun ku batur. Nu sakahayang hate manehna. Bener teu? Baladageun. Serem keneh jelema, sasarem-saremna curing, serem keneh jelema jeung urang manehna ngomongkeun batur, di mana teh jeung urang manehna ngomongkeun urang. Bener teu? Baladageun. Potengan moyan weh. Cak di tempat-tempat tengan moyan weh. Nempo urang moyan ge maneh mah sirik. Komo lamun nempo urang beunghar. Baladageun. Ditagih ka imah ge loba ka leungit. Hoi. Heueuh maneh. Bayar hutang. Ari nginjeumna remen, ari ditagih sia mah pura-pura sakit. Malahan mah ditagih ka imah ge loba ka leungit. Bayar oi. Baladageun. Ye, dengekeun besti isukan mah sia teh lamun aya nu ngagibahkeun, aya nu ngahina jeung mitnah, aya hirup teh ulah lempeng-lempeng teuing kos jidar. Cokot Asia gas 3 kilo dagorkeun kana huluna Asia ngadaguan karma mah lila. Dorak-dok kerupuk kulit, ngajedog teu boga duit. Tali kolor, tali kutang, teu bisa molor mikiran hutang, teu bisa molor mikiran hutang. Daripada hirup maksa engkena kasiksa. Yo, lainna urang teu bisa ngagaya. Jeung lalege kos mararane. Tapi urang mah sadar diri. Urang mah sakieu kaayaanna. Sanajan urang maksa, ku urang mah moal kaduga. Daripada hirup maksa engkena kasiksa, nu aya ge engke bakal lieur kana eusi sirah. Bener teu? Baladageun. Teknik beda teknik. Beda guru, beda ilmu. Beda mekanik, beda teknik. Lamun beda pasangan, geus pasti beda goyangan. Bener teu? Baladageun. Yo, jelema anu gablek hutang mah komo mumul mayar mah jelema nu teu gablek ka era. Mata hirupna kasinggungan, jeung kasindiran. Da bisana ngan saukur amek-amekan, tapi teu bisa mayar. Mata keur naon ditagih oge, da bisana saukur nginjem, tapi teu bisa mayar. Bener teu? Baladageun. Ye, cicing di mana-mana ge kumaha urangna. Nu penting mah urangna loba duit. Teu cicing di kota, teu cicing di kampung. Emang ye di kota mah jelemana cara ruweh, beda jeung di kampung. Di kampung mah geunah, suasanana tenang. Tapi teh jeung jelema-jelemana. Di kampung mah jelemana ramah, peduli. Saking ku pedulina sok resep milu urusan urang. Urang saeutik diawasi, cicing di imah diomongkeun, kaluar di imah digorengkeun. Hiji sumut anu nganilai 1000 mata anu nempok. Sakampung percaya. Baladageun. Jahat-jahatna jelema, pangjahatna jelema anu maehkeun rezeki batur tanpa mikirkeun jelema keur dinapkahan. Bener teu? Baladageun. Gablek babaturan, abongnya gablek kodam curi. Tepuguh-puguh, tepuguh dosana, tepuguh masalahna. Aing ujug-ujug diblokir. Tepuguh naon masalahna? Ciga jurig jarian wae, ujug-ujug ngaleungit, hilang tanpa kabar, hilang tanpa pesan. Baladageun.